Bismillahirrahmanirrahim. Sifat wahdaniyat wajib akli hak Allahna. Sifat wahdaniyat hartina sahiji tilu hartina. Dat sifat rejeng afalna dina dat hiji Allahna. Henteu dua atawana leuwih loba disebutna. Salbiyah kamun pasilna dina dat hiji Allahna. Lain menang rangkepanana tina jujbing bilangana. Salbiyah kamutasilna na sifat hiji Allahna. Henteu aya saliyana nu ngabogaan sifatna saperti sifat Allahna. Ieu harti disebutna salbiyah kamun pasilna na sifat hiji Allahna. Hiji tina sawarana ieu harti disebutna salbiyah kamutasilna na afal hiji Allahna. Henteu aya saliyana nu ngabogaan tapakna anging tapak damel Allahna. Salbiyah kamun pasilna jumlah aya 5 hartina. Heula nomor kagenep sifat nu wajib di Allah teh sifat naon? Sifat wahdaniyat. Naon hartosna wahdaniyat teh? Hiji Allah. Nah, hiji Allah teh dina naon wae? Dina 3 perkara, dina 3. Hiji Allah dina datna. Jadi dat Allah teh hiji. 2 hiji Allah dina sifatna. Sifat Allah teh hiji, maksudna tina masing-masing sifat wajib di Allah hiji. Model kudrat hiji, iradat hiji, gitu maksudna mah. Ilmu hiji. Nu katilu wahdaniyat atau napi hiji Allah dina damelna dina damel Allah. Jadi kade bil hilap hiji Allah dina datna. Naon cenah? Hiji Allah dina datna, hiji Allah dina sifatna, hiji Allah dina damelna. Gitu. Sakali deui nomor kagenep sifat nu wajib di Allah teh sifat wahdaniyat. Naon hartosna wahdaniyat teh? Hiji Allah. Hiji Allah. Hiji Allah teh dina naon wae? Hiji Allah dina datna. 2 hiji Allah dina sifatna. 3 hiji Allah dina damelna. Ayeuna hiji Allah dina datna. Nah, hiji Allah dina datna atawa wahdaniyat pidat bahasa Arabna teh hiji Allah dina datna. Salab atawa ngeuweuhkeun naon wae? Ngeuweuhkeun 2 perkara. Wahdaniyat dina dat Allah teh hiji Allah dina datna teh ngeuweuhkeun 2 perkara. Hiji ngeuweuhkeun atawa salab kamun pasil. 2 ngeuweuhkeun atawa salab salbiyah muttasil. Ayeuna naon ari kamun pasil? Kam teh bilangan, ari mun pasil teh terpisah. Tah bilangan anu terpisah teh disalab. Dinaonkeun? Dieuweuhkeun ku sifat wahdaniyat dina dat Allah, ku sifat hiji Allah dina datna. Dieuweuhkeun bilangan terpisah teh. Naon bilangan terpisah teh? Seperti Allah aya 2 dat Allah teh atawa leuwih. Itu dieuweuhkeun.